siap lagi luncur-luncurkan ujianan. Tapi kan Amerika teh boga kos kitu tanya nama perang teh tepuguh. Bom apa dulu. Geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil pilot kabeh. Eta doang teh teu make etika kos kitu teh. Nu mantap baheula Irak yang bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero. Ketika diserang kok Amerika, rakyat asup ke bunker. Ternyata bunker nama memang aya dan jang digunakan wallahu alam jang ira. Sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis. Pintu ke-1 nunyian orang Perancis, pintu kedua nunyian orang Inggris, pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika sorangan, pintu keempat orang Jepang. Geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis, tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjian ira pasti engke tah jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lainlah letik-letik jelema. Berarti Saddam Hussein sejauh riwayat hadis ia bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum itu abad ke-15 bakal diserang di Kupah. Numantak eta teh di Kupah teh liangna ternyata bunker nama ke Basrah. Bunkerna ke geus ese nyaritakeunana lantaran orang Perancis kan nu nyieuna selesai tembak.